Gagal. Duit ieu. Hah, aing nu duit. Dikirakeun pamajikan nu 5 ku aing cicing we nu kolot ah. Cuk, atuh nun Ji. Siap Ji. Yo. Ieu nya. Yo, siap. Dit. Tuh. Ayo saksi kuring ya. Saksi. Ieu dibawa ku kuring ieu. Bawa. Surat. Cukup. Jangan panjang. Mohon mah. Kade ulah leungit teh dugi teh teh ya. Siapa? Oh kitu we Ji. Ini sok, dua. Da ieu teh urang teh bisnis teh beres. Ayeuna mah tinggal beureun Hampura. Ini budak karo suruhan. tenang naon udah. Biasa ieu beunghar mah sok pedit. Pedit beunghar apa? Matak beunghar ge pedit apa? Ini rokok ada 2 sigi tuh. Mentong hayang euy. Iya, beunghar Ji. Nah, ini barudak. Aa, Neng. Pasti maneh ngadenge sebagian klot ngejual sawah setulegana hampir 1 hektar di Cilepang. Jika namanya aya kahayang kasep. Aya kahayang mah Abah. Nah, bagus. Kahayang mah mobil, motor kontrakan 5. Dipameulikeun ku Abah. Ya. Kumaha ieu si bungsu, si geulis? Bah, kan motor abi teh geus rusak. Hayang diganti. Ganti. Motor naon? Hayang kuteng wajah hiji, Ah, kepal 2. Aduh. Kemanan yang teu salah teh. Itu kata mah, abi mah hayang minta mobil Pajero hiji. Ji, naon deui? Honda aja hiji. Naon deui? Jeung imah gedong we hiji. Majeng pembantuna. Pembantuna cing loba maneh-maneh senang teu nyeusehan teu mau wadah tinggal sare. Heuh, bisa buka mobil mah ada udin kamol, duit loba heuh. Da bapak maneh mah beunghar atuh. Ngan jalan sorangan deuleu. Bapak maneh loba pamajikan ananya. Bae disarah-sarahkeun ka heuh. Sok. Ah. Pameulikeun ku bapak. Isuk ulah meulihnya. Daguan di tukang ojek gitu tuh. Naik ojek di dieu tong kana grab ojek naik ojek. Udah meuli mobil jeung neangan pembantuna jeung ngabangun imah loba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Abah di teangan kaditu kadieu nya. Jual aya di dieu di imah saha deui ieu teh? Nyawa sorangan deuleu. Si agen nu katilu, kita nu kalima deuleu aing teh. Yang keur ngobrol jeung anak aing ieu di dieu. Geus era kumaran teh aing. Deuk dikumahakeun deui atuh haji teh. Aduh, pasti ngadenge beun ngaran Pak Haji ngajual sawah. Matak nyusulan maneh ka dari. Sok beureun maneh kumaha. Nya abi mah hayang bagian berarti abah atuh dasar apa majikan. Insyaallah ku aing KBG bakal dibagi rata. Menggaring abah teh kabehna teh 5 deuleu. Nyawa sorangan keur ngobrol jeung anak aing di dieu. Ieu 2 dibere ku aing. Kek geus karumpul sebagian ku aing dibere keur ngabangun maraneh. Suka-suka dek punya imah, kontrakan. Dikin dibuka kendaraan jadi masalah. Abah, sok ayeuna abi minta bagian ti abah. Dasar pamajikan. Arin teu kitu wae abi hoyong dipirak ku abah lah. Wah ini pirak dieu ini kembali aing dek cicing dulu kolot teh nya. Nah, teu lieur aing. Dieu mikiran kieu ieu anak aing geus mikirkeun abah geus dinu sia mah dinu kolot gitu. Sok dilaksanakeun dipirak aing kayak geus aya pasti ieu aya perhitungan haji mah ieu pastilah. Nyusulkan di dinya wae gitu. Aing udah datang ya. Assalamualaikum. Salam. Pak, abi teh saha? Oh, ada nyawa sorangan nuka opat dulu ya teh. Aduh, Nyerus udah kesaksian ku anak. Ah, si abang malieun ah. Aya. Sahat mah mandi bah pokona teh hayang apa mobil tilu. Keun bae dipamulikeun apa jik mana dari bari ngaret heula. Oke, dipamulikeun isu bae. Bah, ieu teh nu sabaraha deui hiji deui geus we. Oh, dari kita anu ka 5 deui teh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Gusti. Dek bade sabaraha deui Nah, si kitu mah. Arido diserahkeun ku Ah, aing. bae lah. Aing loba duit deuleu. Men bae abi mah ja ieu jatah abi mah. Jatah naon? Ical tanah na ngadamu. Ku aing diserahkeun pasti maneh dibere surat tanah 2 hektar sawah. Heuh.
pek bangunkan kumaha ini ku jual kayak ku aing diserahkeun di doguan kayak tukang nya abi mah sarata we abi mah pokona mah sarata Adil. adil aing bisa dia pokona mah abi mah menterata mah embung nah suratnya dulu tah di ke mana ini ya 2 hektar aja bena ya bisa tah 2 hektar kayak di tuan di tukang ojek diserahkeun nanya ade eta mobil kebagian abi apa iya surat jual kemana nih pokona mah abi mah mobil kudu we kabagian mobil ongkoh nya tuh Itu adil kalau namanya. mobil nama mana Rumah abi tuh di Ayam iman Pajero, Pajero. abi di iman teh saya kembali poin dari lampek isuk cokot mobilnya anu ku remote nu itu lihat ah embung eta mah tuh abi mah kan nu halus we Nu halus. halusna abi mah dicek deh halus mah baiknya di Agnes dicek tuh cek koas halus tadi nah eta mah tuh Di atuh dealer lah. isuk kadeler di doguan di dina ojek ke orang blok ojek di ka Bandung orang beli mobil nu halusnya sok mana bakal diserahkeun engke nu nyerahkeun nanti di tukang ojek ke berani geus dieu aing deuleu era ku anak geus kabur tuh sok berani mana berani geus aing dieu dieu lah aing ada musuh aju asa hektar mama minta mobil minta kieu tujuh cuma aing heuh tak diserahkeun aing lieur heuleus di jalan mobil mah olian tuh urut terus dekan es lain mah itu baru nyusul ah Yung siya mah sukahan mah siya mo please Ayo bos. Ini kemana gitu? Dalam dalam. Lah. Di alam lah. Iban tuan betul. Salah. Salah. Salah.